wabarakatuh. Wilujeng ketepang di sareng simkuring Ndai Bodorhud. Ayeuna simkuring kedatangan tamu di Korea Selatan. Mr. Cobra On. Oke. Selamat siang Mr. Cobra. Selamat siang kembali Kang Dai. Oh, biasa bahasa Sunda? Biasa. Alhamdulillah, keren. Terus beralami di Jawa Barat atau napi di tepatnya di mana tah di Jawa Barat nak? Abdi tos aya 15 tahun. 15 tahun di Indonesia teh di Jawa Barat. Ya, oh. Tadina teh kumaha ilegal apa kumaha? Resmi apa kumaha? Saya resmi. Oh, resmi. Teh kunaon mah Pindah dari mana? Dari Korea Selatan. Tadi dia mah Korsel tehnya. Korsel teh sok muter di dieu mah. Heeh. Ngejina teh jeung pameran. Di dieu mah bra. Tah kieu bro nyeros perkawis Roma Irama Kang Cobra. Ieu Cobraun dari Malaysia dari Korea Selatan. Nyeros Roma Irama nya kayak jangan simkuring mah saking ku ngefans ka Oma ya. Saking ku ngefans ka Oma nya pang eta Mr. Cobra album kasetna ieu nya bogaeun ti mimiti begadang tika asup angin aya aslina aya begadang tika asup angin terus mimiti lari pagi tika santai aya nyampe tika berari di ditu aya naon teh aya Baslum Usman di ditu. Oh di ditu mah Allah masuk mah tuh. Aya naon atuh ngaran namina ditu naon? Di ditu mah ngaran nanti Cilok. Oh, Ciok. Lamun berarti Cilok berarti budaya. Ini budaya lain. Eta mah ciri khas makanan atuh eta mah. Ciri khas makanan atuh. Terus Kang Cobra soalna teh di ditu aya ciri khas makanan Godeblag-nya. Godeblag eta di daerah mana? Eta daerah Koreana, Korea Selatan apa Korea Utara atuh? Godeblag itu. Godeblag mah di Korea Utara. Korea Utara ngan nyingkis etik berenya. Jadi pasir bedio gitu. Oh, gitu. Ke Prongkana. Oh, gitu. Iya. Menurut pemberitaan tina sistem kuring browsing dina Google, Bang Cobra teh saudara teh biasa ngalagu dangdut. Biasa. Sok cibieu nyebian Dangdut naon? ngalagu teh sim kuring mah kirang apa pas saya seret penyanyi sim kuring mah pemain sepak bola. Bahkan ieu Bang Cobra nya aya nu naon teh pas sim kuring pas nyanyi di panggung. Pas kieu teh aya nu ngagorowan produser. Cenah, deh bisa gedeung. Naon gitu eta cenah suarana hade. Saya cenah coba ngiluan audisi petinju atuh gitu. Dengan tengah audisi petinjunya gitu. Nyambung sok Bang Cobra sok orang heula Sok. Pertemuan yang ku impikan jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Asik. Mantap suaranya perlu dapatkan. Rusakkan segera kaset dan orangnya. Aduh, meni berdu pisan Bang Cobra, sumpah simkuring mah ngarawas reueus gitunya ada orang Korea orang tebih itu lain budaya di urang biasa bahasa terus pasti bahasa Sunda nyanyi dangdut pan eta budaya urang nyair apa intinya. Nah ada orang Sundana sendiri meni naon sih meni sigana teh nu era ngomong bahasa Sunda teh siga nu gengsinya teh teuing pan mah kebarat-baratan maksudnya British gitulah nya keren merenya kan loge you can speak English teh wah seperti itu keren tapi kan eta teh sarua jeung erek musnahkeun seni tradisinya urang sebagai orang Sunda. Tah eta kudu nama ku urang teh diurus dijaga dimulai jadi urang ulahnya urang tong nyala-nyalakeun teuing warga di urangna nya tapi nya kembali deui ka diri pribadi terutama eta mah terus masa pemerintah setempat kepedulianna teh kurang lamun paloba eta we yo kana bangunan lamun aya bantuan ti pemerintah kakara baheula bari jeung kieu
nya ieu mah da naon teh hampura jadi karena politik emang kenyataan cuma memanawian dina kejadian dieu sing malarikir gitu tak duit tak lihat teh langsung diparaki teu pararungguh nya ya bener bener itu soalnya kieu cenah sawarna sumber ge da can pernah nyobian nya supaya di tingali ku endai nya HD sih nanti lamun inuan boy besok coba inuan ka Indonesian Idol nya mirip Kim Jong Un presiden Amerika Latin Korea benernya aslinya ya lamun sekan didinya aya minat sok ku saya ke diatakeun kudai dikondisikeun lah dipangdaftarkeun gitu diregistrasikeun karena saya singgurnya mah jeung Ahmad Dhani teh deket Amang nih Amang itu wantur itu warna batur mohon ternyata Amang ayo deket mah Amang tak deket dulu 3 girnya sih teh lain itu Kang Dai waktu abdi bade transit di gitu mereka Korea di sanes balik ke Korea abdi teh bade damel di Korea oh nya atunya hatur nuhun Mang Kobra ya sami-sami tuh si kuring ngaraos reueus bingah bagian ka bina-bina Gusti terus ka Dokaman tamu ti Korea Selatan satu kehormatan hatur nuhun Mang Kobra ya sami-sami salam olahraga salam aya ongkos teh keur uwi teu aya Kang Dai sok we bejaga cek aa tuh kamu ngadat uang gulung ke saya biasa ya manganya Assalamualaikum Kang Dai Waalaikumsalam sok ang mah senana Mang Kobra punten ieu sasana oh mohon kayak namu tinya kayak casan juga di Korea mah ya teu aya oh gitu Bakalan. ayo Kang Dai mah ya siapa enggak Kobra nuhun ya sami-sami siguring duh hatur nuhun pisan nih Gusti Agung mangga assalamualaikum pamirsa sadayana tong hilap di subscribe nya di channel YouTube-na Ndai Bodorhun hatur nuhun badag assalamualaikum